nu tadina kieu jadi kieu baraya urang tingali prosesna hayu mangga sampurasun baraya songoyang daraut ieu bahana urang bakalan heula ti mimiti urang bakalan heula baraya moal ujug-ujug ngukir mainten kedah ti nol heula kedah proses meureunan upami diitung-itung beureunan mulu lamun ti nol teh mah ti nuar tangkal meureun ti melaknya melak tangkal meureunan terus nuar terus motongan meureunan ti bakalan tah ieu meureunan bakalan baraya ieu bakalan wayang golek Gatot Kaca tah urang serongkeun ieu pikeun payun nu ieu pikeun pengker tah gitu jandangna ti payun mah sakedik we gitu lajeng urang rada sonaikeun motongna lajeng urang teuk-teuk pikeun pibeheungeun tah saterasna mah urang biasa we urang kadekan urang rada alit cenah rada alit ieuna tah ieu teh kayuna teh meunang meulah baraya janten sagolondong teh didamel dua nya dibeulah gitu tiasa janten dua hulu tah upami nu ageung mah tah kieu meureunan saterusna di ieu mah urang potongan itu pikeun susumping pikeun siger jamangna oge urang pasihan ruang-ruangna tah sabentos kieu urang motongna tuh tos katawis ieu tagogna baraya tos katawis ieu teh bahan piwayangan Gatot Kaca ti mulain kieu wungkul oge tuh urang papasan supados katawis ieu tungkul engkena teh margi Gatot Kaca mah kitu teh asa naos anjeunna Gagah Sakti Mandraguna tapi teu waleh tungkul anjeunna mah namun ceuk bahasa legegna meureunan humble membumi anjeunna mah kitu henteu naon disebatna nya henteu polontong lah gitu henteu bedegong lah sanaos anjeunna satria anu gagah sakti mandraguna tiasa hiber tiasa ngambah jomantara oge tah ieu teh tos dugi ka dieu baraya kantun urang ngalalebahna ieu upami tos kieu mah tah ieu teh ngangge piling baraya upami hoyong ruat raut wayang tah kedah resep heula kana wayang kedah apal tokoh-tokoh wayangna gitu tah teu syarat mutlak kedah resep heula upami henteu resep mah janten beban gitu jeung oge lamun henteu apal gitu kana wayang da moal kumaha atuh da dina otakna ge moal aya wayang nya janten kedah resep heula tah eta modal utama tah ayeuna geus kada ngabedah baraya tuh teu karaos baraya tuh sapertos kieu tos ngabedah ayeuna kana tahap pengukiran meureun baraya tuh tos ngukir ieu teh tah ieu sakedik-sakedik urang ukir dina susumpingna tuh baraya urang lalebah oge sami ieu teh tah urang ngangge piling oge ieu ge kedah presisi nya we kedah saimbang antawis kenca katuhuna kiri dan kanan teh kedah saimbang aya metode ngukurna gitu aya rumus pikeun ngukurna supados kenca sareng katuhu teh sami gitu sanaos gitu ari dijieunnan jalmi mah henteu kos mesin ya minimal ieu teh mendekati sempurna lah kitunya nah kitu baraya ayeuna teras wae urang rautan ieu teh tah satos kieu mah urang lajengkeun urang perhalus deui ieu teh dina bagian garuda mungkurna sareng utah-utahna ieu teh lajeng kana beuheung tuh supados tungkul teh kieu baraya diserut tah pamitos kieu urang kana pengukiran baraya tuh ngukir deui ieu teh ieu tahap akhir meureunnan nya ieu teh da sadayana tos diukir ieu teh aya dina konten-konten kuring anu ti payun proses ngukir lupakuna oge tah ayeuna beuneunan urang proses ti ngabakalan dugi ka atahan ieu teh dugi ka bodasan tah
Terus kieu meureunnan perjalananana ngadamal wayang Gatot Kaca teh. Mungkin tos kieu mah aya proses anu sanesna nyaeta ngadempul, ngecat sareng ngaacukan dugi ka beresna kitu tah. Tah ayeuna mah urang pungkas we dugi ka dieu heula. Hatur nuhun. Cag.